Aing ya penumpang eueuh. Cah, bapak maneh ka mana? Keur aya acara ke Rancah. Hah? Keur aya acara di Rancah. Anjing, saraka si Mardoyoknya bisa ditembakeun ka anakna ka anakna. Naon? Hah? Naon ditembakeun? Teuing teh apa? Goblok teh ngajakan ka udeg teh. Ya, sak. Ah, baku bu. Teuing sahaya nya. Hah? Wah, bu. Punten ya. Upami di Widian di dia abi bade ngiring ngojek biasa teu, Sak, naon? Ngojek di dieu kilu cenah bae. Ngojek. Manawi, Peryogi naon, Bade ka mana? Ih, iya mah. Manawi abi teh ya. Lujung nganggur bade ngiringan ngojek di dia wios henteu, Oh, biasa kawali pas 10.000. Cih. Abi teh ya bade ngiring ngojek di dia wios henteu, Oh, Wadoyok. Hapunten, Wadoyok kan nuju ka Rancah. Ieu teh aya di dieu. Kit atuh euy magrib bae ka diri mah. Acik. Nanti nyambung wae ngobrol teh. Astagfirullahaladzim, aing ngobrol ka jelema ya Allah, ya Rabbal alamin mudah-mudahan dia dibuka ke liang ceuli si goblok ya aing ngomongna susah kumaha cara ya Allah. Itu jelema teh meureun goblok. Mudah dibukakeun pintu ceuli ta Gusti. Apa meureun kumaha budak lieureun? Kumaha ngomong? Ngobrolna lieureun, sing bener ngomong teh. Angin kitu. Ngobrolna sing bener kira sing balik sing nyambung. Hah? Ngobrol sing nyambung tah. Oh, kalau ngadoakeun urang nya. Alhamdulillah ya Allah. Aja mah soleh. Ye, abdi teh bade ngalamar, bade ngojek di dieu. Kumaha, Oh, ieu pangaos. Ieu mah nya ngojek ka wali dugi ka pasar mah 10.000. Pami enak ka Buni Seuri mah tipati dieu. Ka Buni Seuri 15.000, Anjing ieu jelema bener goblok ieu mah sesan ngomong. Kumaha caranya ngomongna anjing? Ya Allah ya Rabbal alamin, mudah-mudahan sing cobloskeun dia cepil da ieu sing ngadenge ya Gusti. Hayang ngomong dukun sa euy. Usir euy bahaya bisa kena awak urang yo atuh. Euy. Anjing aing mah. Ngobrol sing bener lah, nyambung teh ngobrol. Hah? Ngobrolna nyambung teh. Waktu dukun kita. Karep deui ini moal pilu-pilu lah. Atuh ngomong amin 2 kali tah. Gua aya lah. Moal ilu-ilu urang masuk we sok. Asuban aing ngadoakeun aing wah aing mah ieu dukun datang anjing. Ieu punten Hah? Aya jelema kumaha diajak ngobrolna ieu teh emang nyocok apa kumaha cepina? Nya pan ieu rada kieu. Teu ngadangu kirang dangu ti alit. Astagfirullahaladzim, lain wartosan kita tadi, abi mah geus capek geus kadua ka Gusti sugan teh kakupingan Gusti Allah Robi. Eta Udah lamun nanya langsung ka dieu mah ku abi ditembalana. Yo, eta mah drama sa. Aduh bahaya dukun sa aing anjing bahaya. Geus anjing kala mapeta ka awak. lain kumaha itu komunikasi jeung ayat biasa bebarengan kitu kumaha carana ieu cara ngobrolna? Ya kadang ieu we ngobrolna tuh. Ya anjing kau 7 rupa mah kemau 7 rupa mah. Geus sa mun teh usil. Ai pawur. Ari bapak ka mana pan bapak sok ngojek di dieu? Nuju ka Rancah bapak teh. Oh, ka Rancah. Aing gregetan teh jelema ieu. Ieu teh keur alitna gering panas. Oh, jadi panas setep dugi ka tobrus cepilna. Geus sa bahaya betul. Tuh kana bisa gunakan awak sa. Geus teu beuki nyambung we. Geus aing rek manggihan wadah pula. Mun aya istri na aing rek ngobrol kadang aya perlu. Heeh. Yuhan aing bisa nyambung hirup jorok kitu bae sa. Kan ieu geus beunang ieu kena awak. Nuhun ya. Bos. Aji kau ya. Oh ayo. Naon dik kunaon? Ojek tinggal di motor ulang teu. Motor maneh? Heeh. Aing kali datang. Kumaha maksudna ieu teh? Motor maneh eueuh? Heeh, teh motor datang ka dieu. Tujuan di dieu, ieu di dieu motor teh.
Tulai manehna ka mana? Asup ka jero ke warung beli teh gelas. Motor eueuh. Motor. Mang Jack. Mang Jack. Wong tangan atuh tangan ieu. Ah, sia mah anjing kenal sembarangan. Kita jebleh apa isi. Motor ini Mang Jack. Kemana? Tangan. Motor. Motor Mang Jack. Oh, deui. Kemana nya, Dik? Mang Jack. Motor. Mang Jack. Kita jebleh atuh wong tangan sia ayo. Wong tangan. Mang Jack. Ya, sudah ke kebun kieu dengan motor. Ih, bisi sia teh bisi leungit ke kebon nu mawa. Ah, sia mah bet sembarangan atuh nyimpen we. Motor. Oh, deui. Jack. Maha. Ya baru barengit euy. Geus atuh sia teh jebleh. Motor oh deui Mang Jack. Aduh, goblok kita nu nyokotna. Aduh, aing nu nyokot motor maneh dik teh karunya-nyaeun. Mang Jack kuat ya kan? Goblok eta mah nu nyokot. Geus sia na ulah mewek atuh ayo tenang. Manehna ulah geupeur, tenang. Ke mun eueuh wae uang laporan ke polisi. Ayo. Mang Jack. Oke, uang laporan ke kantor polisi sia teh. Kalau kantor polisi nu dibawa ka dieu yen motor maneh leungit. Emang bisa ketemu si Boka dia Mang Jack? Bisa ku aing mah, buru. Wah, di mana nya euy? Mang Jack eueuh. Di kolong, bisa di kolong. Eueuh Mang Jack. Aduh kumaha ai. Balik ieu kumaha kalau jika aing mah kajarekan Mang Jack motor eueuh. Ini tenang, manehna tenang tong geupeur, tenang. Tenang sia teh duh ka mana teuing nya. Bener goblok eta mah nu mawa motor maneh. Teu mikir teh karunya-runyaeun ka maneh. Mana aja banyak pengantenan geus leungit motor deh, aduh. Motor Mang Jack, kumaha ieu balik Mang Jack. Aduh, karunya teuing maneh dik euy. Geus lain milik maneh waduh lah. Geus wong baralik weh. Aing mah perlu heula puguh. Aduh, aing coba pamajikan nu ngorai ya teh, dik. Keukeuh hayang seblak, aing geus meuli heula seblak heuh. Tapi kumaha motor Mang Jack atuh yang baik kumaha ieu Mang Jack. Enggak wae namun eueuh wae, maneh laporan ke kantor polisi nya. Aing geus meuli heula seblak. Heeh tuh. Mulai ya bejaan Bang Jack. Tuh nah orang anu aya beurik kan. Orang lagi acan itu yuk. Bawa ulang kan? Ai maneh bisa museup. Bisa. Sok museup itu. Oh, sopan boga iman. Andi mah. Tidak ada seperti dia mah ya. Bisa tuh Bang. Orang ke sekolah tuh bisa musik. Aing geus bisa kita museup kan dia bisa ngajaran aing mah. Suka kayak dengan dia kayak. Aing yang menang aku gede juga dengan saung dia. Ada yang kayak sumberang itu bisa bawa balik cenah. Bisa gitu. Hadiah ieu mah. Oh, coba mereka main muit nak. Aing lah pernah biar deui. Anjir, Bang. Bang. Hadiah. Mau aing mah sekarang. Masih yang menang kan? Nah, sekarang kali we. Bang, berarti sekarang. Mana ada weh? Hadiah, dia bisa sampai mana itu weh? Oh, sudah aing. Buat Bang, ambil Bang, apa aja. Beri ku aing. Kain bisa teh kieu Bang, sing kemenangan. Ulang-ulang wae. Anu bisa nangkepan. Tak kayak siak lah ke polontong gitu dah aing lamun keur menang pada wae. Teu meunang kan? Ah, belagu wae. Atuh belagu gitu teh. Wah, siap aing tadi lepas nanti ke juta. Mama. Belagu ka aing sia teh balaga pisan tidak menang hiji. Heuh bisaan atuh Bang ya. Lah moal si we ala kop sorangan tah. Bang. Moal. Kemana aja itu? Bang. Masih ada ing. Ya.